Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babu tsani wa 'ishruna fi fadilati tasbih. Al-babu tsani wa 'ishruna fi fadilati tasbihi, bab anu ka 22 tentang fadilahna tasbih. Fadilahna maca tasbih. Tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Anda punahla wa anil Hasan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu hajatun 'inda makhluqin falyaqti ala yaminihi wa liyaqul hadhil kalimat. Sing jalma anu ngagaduhan hajat, ngagaduhan pangabutuh keperluan, maka ucapkeun we ieu kalimat gitu. Angkat pandanganna ucapkeun ieu kalimat. Non kalimatna wahia subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Namun gaduh hajat eta baca eta. Ma qalaha abdun illa qadallahu hajatahu. Pati-pati karena naon anu diucapkeun ku hambana kecuali ku Allah bakal di kodok gitu nya, dicumponan karena hajatna allati yatlubuha anu dipikahayang ku itu abdun. Maka namin umuri dunya wal akhirah eta marek urusan dunia atau urusan akhirat, wala yamutu hatta yara maq'adahu fil jannah, maka maut sehingga manehanana bisa ningali karena posisi manehanana di surga. Kadza fi riyadis sholihin, sakumaha anu tertuang dina kitab Riyadus Sholihin. Jadi tina pembukaan dieu ngucapkeun tasbih teh salah sahiji cara supaya hajat urang dikabul ku Gusti Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billah, ma 'alal ardi teu aya di atas muka bumi saha rajulun hiji atawa seseorang, aya insanun manusia, zakarun au unsa eta marek lalaki rek awewe, yaqulu anu ngucapkeun la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, ngucapkeun kana eta la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala haula wala quwwata illa billah, nyata la ilaha illallah. Tepati-pati hiji lalaki seseorang atau manusia ngucapkeun kana lafaz la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, illa ghufirat dunubuhu, illa ghufirat angin dihampura naon dunubuhu pirang-pirang dosana itu rajul, walau kanat sok sanajan bukti itu dzunub fil kasrati saking kulobana gitu, misla zabadil bahri eta saumpama buih di lautan. Jadi pikeun jalma anu maca la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, engke ku Gusti Allah bakal dihampura sadaya dosa-dosana. Tapi patokanna di dieu lamun dihampura sadaya dosa eta dosa-dosa anu haralitnya, dosa-dosa anu alit, dosa anu ageung mah tetep kudu ditobatan secara khusus. Nah dosa haralit mah ku maca nu tadi eta ge langsung ku Gusti Allah dihampura. Bahkan walau kanat misal zabadil bahri, sok sanajan dosa nu alif eta teh loba pisan
saking kolobana seperti buih-buih anu ngarampang aya di lautan. Tetap sakitu lobana ge ku Gusti Allah bakal dihampura. Mana tadi? Rawahu Ibnu Umar wa fil ahadits zakiyati li Sayyidil Bakri an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'alal ardi ahadun, ieu mah ganti rajulna ku ahad, makna nama sami bae. Ahad mah seseorang dari saurang jalma yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, ieu mah teu aya subhanallah na nya. Teu aya anu ti luhur mah kan tas la ilaha illallah wallahu akbar, teu aya subhanallah walhamdulillah. Dina riwayatna ieu mah padu la ilaha illallah wallahu akbar langsung kana la haula wala quwata illa billah. Tah kana maca lapat eta illa kafarat anhu khotoyahu, angin dileburkeun atawa dileungitkeun anhu ti itu ahad naon khotoyahu pirang-pirang kasalahanana. Walau kana misal jabadil bahri, sok sanajan bukti itu khotoya teh misal jabadil bahri eta saumpama puih di lautan. Hadisun hasanun, hadis hasan akhrajahu at-Tirmidzi, rawahu al-Hakim wa zada subhanallah walhamdulillah. Anu diriwayatkeun ku Imam Hakim mah ditambahan ku subhanallah walhamdulillah. Berarti sarua redaksina siga anu tadi nu pertama riwayat Imam Hakim mah la ilaha illallah wallahu akbar, terus subhanallah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah, ngan kadituna teh illa kafaras anhu awal kufirat suatu namanya kenunya data aya fa'il ladina ipailkeun illa kufirat anhu khotoyahu, yaitu ma gufirat nya illa gufirat yang illa kufirat. Qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin, man sajalma qala anu nyarios subhanallahi wa bihamdihi kana lafaz subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin dina sapoe mi'ata marratin kana 100 balikan ai walau mutafarriqatin, sok sanajan maca anu 100 eta teh secara terpisah. Jadi henteu sakali maca 100 balik makeun tas salat ayeuna macana 10, tas salat nongke macana 30, sakarep nangan jumlah tina sapoe teh sadayana 100 itu nya totalna itu. Umal mah sekaligus keun 100 teu nanaon. Adieu sok sanajan teu disakaliguskeun ge sami bae jumlahna 100 balikan huttat khotoyahu, maka dilebur huttat maka dilebur naon khotoyahu kasalahan-kasalahanana. Ae gufirat dunubuhu, tegasna dihampura tina sadaya dosa-dosana. Wa in kanat misla jabadil bahri, sami kitu nama. Sareng sanajan bukti itu dunubna teh atawa khotoyana teh misla jabadil bahri. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah. Qala al-Alqami nyarios al-Alqami mah subhanallah manahu tanzihillah amma la yaliku bihi min kulli naqtin. Anu dimaksud ku subhanallah di dieu teh maknana itu makna anu terkandung teh nyaeta tanzihillah, mensucikan zat Allah amma la yaliku bihi tina perkara anu teu aya pakuat pakaitna jeung Gusti Allah min kulli naqtin tina setiap sifat-sifatna.
dibersihan tina sagala sifat-sifatna anu teu aya kaitanna jeung Gusti Allah. Eta makna tina subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah tina segala sifat-sifat anu teu sesuai gitu jeung kaagungan Gusti Allah. Wa huwa mudhaf li maf'ul mansub. Wa qala subhanallah nisful mizani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng ada Rasulullah sallam subhanallahi ari lafaz subhanallah nisful mizani eta sebagian timbangan. Aya qaulul abdi subhanallah tegasna ucapanana seorang hamba kana subhanallah teh yamla'u sawabuha ihda kafatail mizan. Ganjaranna teh bisa minuhan kana setengahna timbangan. Sing saja anu maca kana subhanallah teh eta ganjaranna teh bisa nutupan kana sebagian tina timbangan amalna. Ku maca subhanallah hungkul saparona terus katutupan tar tina mizan eta. Walhamdulillah mil'ul mizani. Walhamdulillah sareng ari maca kana alhamdulillah, walhamdulillah sareng maca kana alhamdulillah teh mil'ul mizani eta minuhan kana timbangan. Aya sawa buha yamlaul kafataini. Tegasna ganjaran teh bisa minuhan kana sadaya mizan. Subhanallah saparona nu saparo deui di pinuhan teh ku alhamdulillah gitu maksudna teh. Jadi lamun misalkan urang maca subhanallah walhamdulillah mizan teh timbangan teh pinuh gitu teh amal teh. Wallahu akbar sadengkeun ari Allahu akbar mil'us samawati wal ard. Eta minuhan kana langit jeung bumi. Lau qadra sawabi dzalika jisman limalak. Tegasna lamun teh mah ditampakeun kitu nya ganjaranna tina maca Allahu akbar teh eta ganjaranna bisa nutupan saeusi bumi kitu nya, di bumi sampai ka langit ganjaran tina maca Allahu akbar teh. Jadi urang maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar eta ganjaranna gede pisan. Eta kurang sok didawamkeun iraha tiap badah salat itu sok dibaca ku urang padahal mah. Mata kalau teh salat teh waririd heula, ulah cari cing bae, komo langsung balik mah teh. Dikir heula teh gede ganjaranna kanya alhamdulillah. Ya subhanallah. Terus alhamdulillah. Allahu akbar pinu sadaya ganjaranna teh ku eta ge. Wala ilaha illallah wala ilaha illallah. Sareng kana naon maca la ilaha illallah laisa teu aya dunaha di antara naon duna salian ti la ilaha illallah naon sitrun ahalang wala hijabun sareng hijab. Jam'u bainihima ngagabungkeun ngahijikeun di antara kaduana ditakid. Jadi kudu dilengkapkeun ku maca la ilaha illallah teh dihijikeun sadayana teh aya hijab deui gitu teh aya perantara. Hatta takhlusa ila rabbiha azza wa jalla. Hatta takhlusa sehingga sampai atau lulus itulah ilaha illallah ila rabbiha ka pangeran azza wa jalla. Ayat tasilu ilaihi bila aikin wala hijabin. Tegasna tasil nyampe ilaihi
ku itu bacaan teh bila aikin wala hajibin tanpa aya hahalang atau tanpa aya anu ngahijab. Nah ngan ieu teh maksudna tina anu naon atataqluso ila rabbiha azza wa jalla dunya teh kinayatun wa huwa kinayah unggul. Kinayah teh perumpamaan ansariati qabuliha tina cepatna dikobul gah wa kasratu sawabiha sareng tina lobahna ganjaranana eta mah kinayah hungkul teh kinayah perumpamaan hungkul tina saking ku loba ganjaran ujung bakal tereh dikobulna gitu ku Gusti Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sahajalma halala ay qala la ilaha illallah ari halala teh tahlil lamun cek di urang kitu nya halala teh man sahajalma halala ay qala la ilallah jalma anu nyarioskeun la ilaha illallah miatan sabaraha miatan teh 100 wasabbaha ay qala subhanallah sareng maca tasbih miatan 100 wa kabbaro ay qala Allahu akbar sareng maca kana Allahu akbar fa innahu maka sanyana khairun min asri riqabin eta leuwih hade tibatan 10 hambanya riqab ya tikuha anu ngamerdekakeun itu manha kana asri riqab leuwih hade tibatan ngamerdekakeun 10 budak gitu. Urang maca tahlil, tasbih, takbir gitu. 100 balikan teh eta leuwih utama tibatan ngamerdekakeun 10 budak sareng wasab ibadanatin sareng 7 onta yan haruha anu berkurban itu man hakana sab'i badanat. Nah, si urang tuh mampu berkorban ku onta, baca eta tah. La ilaha illallah sabaraha 100 balik, subhanallah 100 balik, takbir oge 100 balik. Hadisun hasan. Hadisna hadis hasan akhrajahu Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Abi Syaibah an Anas bin Malik wa fi riwayatin Nasa'i dina riwayatna Imam Nasa'i ma an Abi Hurairah bi isnadin sahihin mana ya isnadin sahih aku sanad anu sahih teh man sabbaha dabara kulli sholatin bodati mi'ata tasbihatin wa halala mi'ata tahlilatin ghufira lahu dunubuhu walau kanat misla jabadil bahari. Dina riwayat Imam Nasa'i katampi ti Abi Hurairah mah kalawan sanad anu sahih sisa jalma anu maca tasbih sabada salat anu isuk nya bodat sabada salat isuk berarti subuhnya mi'ata tasbihatin kana 100 tasbih wahalala sareng tahlil mi'ata tahlilatin kana 100 maca subhanallah 100 maca la ilaha illallah 100 ghufira lahu dunubuhu bakal dihampura sadayana dosa-dosana walau kana misal jabadil bahri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
sing jalma anu macakana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim marratan wahidatan berapa sabalikan macanana yang sabalik itu 100 kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin kataba maka bakal nyatetkeun atau nuliskeun sa'allahu Allah lahu pikeun itu man mi'ata alfi hasanatin kana sabaraha mi'ata alfi 100.000 kahadean hasanatin wa maha anhu mi'ata alfi hasayyatin wa maha sareng hapus ngaleungitkeun anhu ti itu man mi'ata alfi sayyiatin karena 100.000 kagorengan bahkan warafa'a lahu mi'ata alfi darajatin warafa'a sareng ngangkat lahu pikeun itu man mi'ata alfi darajatin kana 100.000 darajat tulikeun heula ye wa fi riwayatil ibni abi dunya dina riwayatna ibnu abi dunya an Abdullah ibni Umar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sampai kadinya eta mah henteu ditambahan wala haula jeung sampai ka akhir kata balahu bikulli harfin asro hasanatin kataba nuliskeun atau kutiba beureun didieunya data fa'il kutiba dituliskeun lahu pikeun itu man bikulli harfin kana setiap huruf berarti setiap huruf tina subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sabaraha huruf lah tidinya lamun kurang dihitung subhanallah we sabaraha huruf cing 1 2 3 4 5 genep 7 8 9 10 subhanallah ge kan nya 10 huruf eta dina setiap huruf mah teh asyara hasanatin kana 10 kahadean wa hadisun hasanun eta hadis hasan langsung ke hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah ila akhiriha sehingga jalma anu macakan subhanallah sampai ke akhir tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau macana sing tadi subhanallah walhamdulillah mana deui teh kan maca wala ilaha illallah wallahu akbar ila akhiriha tanasarat maka muruluk larag-ragan lalocotan gitunya anhu ti itu man naon al khotoya kasalahan wa dunubu wadurubu sareng pirang-pirang dosa katana saro auraq syajari seperti murulukna auraq teh dadaunan auraq syajari dadaunan tina tangkang murulukna kasalahan jeung dosa-dosa teh saperti murulukna dadaunan tina tangkalna pikeun jalma anu maca subhanallah jeung saterusna itunya raragragan kitu tah dosa-dosa jeung kasalahan-kasalahan teh raragragan sorangan siga dadaunan anu geus garing raragrag sorangan muruluk
teruskeun wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah rabbiyal azim sing sajalma anu macakan subhanallahi rabbiyal azimi ya sok urang dibaca dina naon sih dina keruku kana cetanya subhanallahi rabbiyal azim urang sok kana rabbiyal azim nya kada rabbiyal azim benernya dina keruku urang sok maca subhanallah rabbiyal azim maka gurisat maka dipangmelakeun lahu pikeun itu man biha aya bikul limarah ku setiap kusabalikanana syajaratun kana hiji tangkal fil jannati di surga langsung pangmelakeun tangkal di surga wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhana rabbiyal a'la ya macana kitu ya subhana rabbiyal a'la ieu mah urang sok dibacana teh dina sujud sing saja anu maka macakan subhana rabbiyal a'la ghafarallahu lahu wa adkhalahul jannata ghafara maka ngahampura sa Allah lahu bikin itu man wa adkhalahu sareng ngalebetkeun Allahu ka itu man al jannata kana surga adkhala makananya lamun dakhala asup adkhala ngasupkeun macan afala eta anu naon ngamutaadikeun anu wajan afala ngasupkeun jadi lamun orang yen bahasa Arab teh si Padli ngasupkeun bola kana gawang gitu makanya adkhala Padli ilal hamam si Padli diasupkeun kudu hilal ya Padli ngasupkeun kana WC ngasupkeun naon ngasupkeun adkhala ngasupkeun tah berarti di dikitukeun nyari asup adkhala mah asup adkhala mah ngasupkeun aya anu ngagaweanana mana tadi oh ya tambahan aya waruya riwayatkeun anna awwala man qala subhana rabbiyal a'la sanyana jalma anu pertama maca kana subhana rabbiyal a'la teh Mikail sama malaikat Mikail kada fi tafsiril khatib sakumaha anu aya dina kitab tafsirul khatib nu paling pertama maca naon subhana rabbiyal a'la teh malaikat Mikail wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu yajlibur rizqa at-tasbihu ari tasbih yajlibu eta narik-narik ar-rizqa kana rezeki nah, bisa oge ya urang dipake ya urang keur seret rezekina atawa kolot urang usahana keripu gitunya saha-saha usahana bantuan ku urang rupakeun maca tasbih ku urang sabab di antara maca tasbih teh bisa narik-narik kana rezeki wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kalimatani ari dua kalimat
Nah, kalimat kan ayeuna bahasa Arab mah arti kalimatnya naon? Kata lamun bahasa Indonesia mah nya. Sakataeun. Nah, kalimatani dua kalimat maksudnya dua kata kan lamun ningalikeun harfiah nama. Tapi di dia dijelaskan wal murad bil kalimat al kalam. Tapi nu dimaksud ku kalimat di dia mah al kalam. Kalam sebuah untaian kalimat gitu nya. Tah aya dua kalimat khafifatani ala lisani. Anu ringan khafifatani teh anu ringan dua nana. Khafifatani anu ringan itu kalimatani ala lisani kana lisan. Jadi maksudnya teh ari kulisan mah karasana teh nya diucapkeun teh babari gitu. Tapi sakilatan fil mizan. Berat dua nana teh fil mizan dina timbanganna. Ngucapkeunna nama hampang tapi kana timbanganna mah tak berat gitu tah. Aya dua kalimat anu siga kitu. Naon tah wasfuhuma bil khiffati wa naqli libayani qillatil amal wal kasratus sawab. Disifatan kedua sifat khiffah jeung qillah gitunya. Disifatan ku naon ringan jeung berat gitunya. Ieu teh qillatul amal babari ngamalkeunana tapi gede ganjaranana wa kasratus sawab. Babari ngamalkeunana tapi gede ganjaranana. Sabab kan aya dinu katerang kitu nya non al ujroh bi qadril masaqah kitu nya. Ari ganjaran teh tergantung kana masakatna berat teu na eta pagawean kan sok kitu nya. Lamun pagaweanna leuwih berat resikona leuwih gede maka ganjaranna oge bakal leuwih gede. Salat sunat tahajud hararese dilakukeunana tapi ganjaranna oge leuwih gede. Tah hari dua kalimat ieu mah babari ringan ngucapkeunana tapi ganjaranna gede pisan gitu. Maksudna teh kadinya maksudna. Dua kalimat ieu teh teu hese ngalakukeunana oge. Tapi sok sanajan babari dina ngamalkeunana tong cangcaya ganjaranna gede pisan bahkan bisa ngaburatkeun kana timbangan urang timbangan amal urang. Habibatani ila rahmani. Habibatani ae mahbubatani anu dipika resep itu kalimatani maksudna teh wal makna mahbubu qailihima dipika resep dipika cinta jalma anu ngucapkeun kana dua kalimat eta. Jadi jalma anu ngucapkeun kana dua kalimat eta teh dipika resep ila rahmani ku Gusti Allah. Naon tah anu dua kalimat eta teh subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azimi. Eta dua kalimatna teh. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi makna tasbih tanzihillah amalayali kubihi min kulli naqsin tina sagala kakurangan Gusti Allah ngabersihkeun sifat Allah tina sagala kakurangan-kakuranganna wa bihamdihi bila al-wawulil hal wa takbir asbahallah multabisan bihamdihi subhanallahil azim. Jadi eta dua kalimat anu babari diucapkeun tapi berat ganjaranna teh maca subhanallahil azimi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Urang sok baca dina ieu nya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dina naon tah
di naratif ge aya kan ya. Mata kreatif ge kan eta ngambil teh pikir-pikir anu berbobot gitu nya. Termasuk salah saja teh aya dikir ieu teh eta. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Ya tahlil sok dibacakannya tahlil ge subhanallah. Ternyata iya dasarna gitunya. Dua kalimat ieu teh gampang diucapkeun tapi ganjaranna gede pisan gitu nya. Rak tong harare saya tadi dikir ieu teh. Sok lobakeun lah ame timbangan orang barudak. Ya keneh lah sebab deui. Mumpung rada lobaan al-babu salisu wal isyruna fi fadilati taubati. Bab anu ka 23 tentang keutamaan tobat. Tentang tobat bab anu ka 23. At-taubatu hiya ar-ruju' amma kana madhmuman fis syar'i ila ma huwa mahmudun fis syar'i. Ari tobate hiya ar-ruju tina roja'a yarji'u raja'an wa marja'an aw raji'un wa daka marju'un urjulatan kembali ar-ruju kembali amma kana madmuman tina anu dicela anu tercela tidak disukai pisyari menurut syara ya, tina dosa-dosa kan tercelanya dosa madmum ilama huwa mahmud lain mahmuda kembali karena anu dipuji itunya anu dipuji menurut syara. Wal ilmu sarengan nyahokeun bi anna dzunuba wal ma'asi sanyana ari pirang-pirang dosa jeung kamaksiatan teh muhlikatun eta ngahancurkeun mab'adat ti minallahi azza wa jalla kana ibadah-ibadahna ka Gusti Allah azza wa jalla. Eta tobat itu disebut tobat kayak gitu. Jadi orang tas ngalakukeun hal anu tercela, hal anu tidak sesuai jeung syariat, tobat urang teh kembali deui kana hal anu terpuji teh disebut tobat. Urang ninggalkeun salat kewajiban ditinggalkeun ku urang, tobatan ku urang. Gantian salatna ku urang salat deui eta tobat. Qala sallallahu alaihi wasallam atta ibu minadz dzanbi kaman la dzanbalahu. Atta ibu binataba yatubu taubatan fa huwa taibun. Berarti naon? At-taib isim fa'il orang anu tobat eta itu. Atta ibu ari jalma anu tobat minadz dzanbi tina dosa kaman ladan balahu eta seperti jalma kaman seperti jalma ladan ba anu teu gaduh dosa lahu pikeun itu man. Jadi jalma anu tobat mah kitu tobat tina hiji dosa teh seperti jalma anu teu ngalakukeun dosa kudu dihapus dosana. Wal mustaghfiru minadz dzanbi sareng ari minta pangampura wal mustaghfaru sareng ari minta istighfar minta hampura minadz dzanbi tina dosa wa huwa muqimun alaihi wa huwa sabari ari itu man atau mustaghfir jalma anu minta hampura tina istighfaro yastaghfiru asal kan istighfaro yastaghfiru fa huwa mustaghfir wa daka mustaghfar. Lamun mustaghfir jalma anu minta hampura, lamun mustaghfar jalma anu dihampura. Nah wal mustaghfir sareng ari jalma anu minta pangampura minadz dzanbi tina dosa wa huwa muqimun alaihi bari ari itu si man teh muqimun eta netepan alaihi dina itu dzanbun
Jadi jalma teh ongkoh minta pangampura tapi mainnya tetap ngalakukeun kana dosa maksudnya gitunya. Ongkoh minta dihampura tina dosana tapi mainnya anggar kalah dilakukeun dosana. Henteu tobat, tobat mah kan ditinggalkeun gitu nya. Ari mah kalah anggar gitu. Tapi keun jalma anu siga kitu anu ongkoh minta hampura tapi ongkoh manehna tetep ngalakukeun kana eta dosa teh kal mustahzi'i bi rabbih eta saperti jalma anu ngaheureuikeun bi rabbih ka pangeranna. Nya tuh tama siga anu heureuy ka pangeran teh. Siga urang gitu nya. Oh ampun. Tidak akan sekali-kali lagi isukana teh kitu deui. Si padu kali saya ulang ngedul bae ngaji teh. Mun Pak. Isukana teh anggar teh ngaji deui teh sarua siga nu kieu. Ya, ayo ngan beureun bedana ari ieu mah minta pangampura dosana ka Gusti Allah, ari eta mah beureun ngomong kitu teh ka Bapa gitu nya. Eta sarua jeung ngaheureukeun ka Bapa ari kitu teh. Ngaji nya, mohon Pak. Ayo teu ngaji deui wae eta ngaheureukeun. Ka Gusti Allah geus sia kitu lamun urang minta hampura ka Gusti Allah. Bari jeung teu ditinggalkeun dosana sarua jeung ngaheureukeun ka Gusti Allah. Wani ka Gusti Allah. Ayo saya nu wani ka Gusti Allah ka haje. Mana tara rawahul Baihaqi wa Ibnu Asakir an Ibnu Abbas wali hada qila ucap sakitu tak berdasar tina hadis ieu qila dicarioskeun al istighfaru bil lisani taubatul kadzabin. Ari istighfar kulisan minta hampura kulisan gitunya. Hapunten abdi hampura gitu lah kulisan. Eta teh taubatul kadzabin tobatna jalma anu tukang ngabohong. Tulisan unggul atau hanya di lisan saja nggak bohong. Sila kakak bogoh gitu nggak bohong ngomong janji setia mual pokoknya ka anjeun unggul ngaleh tak unggul eta tah tau batal kadzibin janjina dina lisan saja itu ada hadisun mauquf hadis mauquf kayak aya di nu ieu berarti posisina mana teh ieu mah berdasarkan bahwa makusiro ala sahabi berdasarkan kepada sahabat kaulan au fi'lan sama asaron aidon ieu mah jadi ngadasarkeun teh tina naon sih untuk perkataan langsung ti Kanjeng Nabi lah gitu ningali kana tindakan-tindakan ti sahabat anu ku Kanjeng Nabi na henteu di kitu henteu dikieu gitu lah tadi komentar diingkeun gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun wa taibu minadzanbi kaman ladan bah lahu. An-nadamu ari penyesalan taubatun eta taubat. Nyesal teh eta disebut ku tobat gitu. Penyesalan teh anjakal na urang teh eta termasuk ku tobat. Wa taibu minadzanbi sareng jalma sarua kaluhur jalma anu tobat tina dosa kaman ladan balahu. Wahu at-Tabrani wa Abu Nu'aim an Ibnu Sa'id al-Ansari. Tapi wado afahu al-Bukhari wa ghairihi. Tapi Imam Bukhari mah ngadoibkeun gitu kan hadis ieu teh. Nu an-nadamatu taubatun artinya eta berarti aya tambahna eta. Aya luhur mah kan teu aya di Bukhari teu ngadoibkeun dina atta ibu minadzanbi kaman ladanbah mah eta teu aya nu ngadoibkeun eta mah itu. Tapi pas aya penambahan an-nadamu taubatun tah Bukhari berkomentar wa dha'afahu al-Bukhari wa beri sareng salian Imam Bukhari. Nah, tinggal eta di handapna we tah. Dina qala annahu qala jalisu at-tawabina fa innahum awrafu afidatun. Tawakkala wa qala sallallahu alaihi wasallam kapanggih teh. Man adnaba danban summa nadama alaihi fa huwa kafaratuhu. Sing sajalma anu ngalakukeun kana hiji dosa tuluy menyesali kana itu dosa fa huwa kafaratuhu. Maka eta teh kafaratna.
Wa qala Hasan rahimahullah atau batu ala arba'i da'asin. Ari tobat teh eta aya opat naon aya opat syarat tambieunya. Istighfarun bil lisan anu kahiji istighfar ku lisan. Mentah hampura ku lisan anu kadua wa nadbun bil qalbi sareng menyesali ku hate. Istighfar terus menyesal wa tarku bil jawarih sareng ninggalkeun kanu tercerahna itu. Wa idmaru an la yaudu nah yaudu wa idmaru an la yauda sareng lamun cek urang manaon ngazam berajam untuk tidak mengulangi lagi itunya. Jadi dengan syarat tobat teh kahiji urang istighfar, tulisan urang anu kadua aya penyesalan dina hate, anu katilu ninggalkeun kana dosana, terus anu kaopat urang ngajam moal ngalakukeun deui tah gitu syarat tobat teh. Menurut saat tadi Al Hasan eta syarat tobat teh gitu. Istighfar urang teh istighfar heula minta pangampura ka Gusti Allah, terus urang timbul penyesalan dina hate, terus anu katiluna urang teh nanti teh katiluna ninggalkeun kana dosana anu kaopat ngajam teh nekadkeun dina hate urang nekadkeun dengan kuat urang moal ngalakukeun deui gitu. Syarat tobat ya gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min syai'in ahabba ilallah taala min syabin taibin. Ma min syai'in teu aya tina sesuatu ahabba anu paling dipikat cinta, paling dipikat resep ilallah taala ku Allah taala atau mungguh Allah taala. Itu aya sesuatu anu paling dipikir cinta ku Gusti Allah taala min syabin taibin tibatan syabin. Wasabinanya. Nah, ya pas aya syabin, wasabina teh. Syabin teh naon? Pemuda. Wasabin teh pemuda eta. Ektul kolot ge pemuda wae gitu. Ngan anakna abah gitu teh. Ya. Bener teh. Dibalik teh eta. Ari wasabin teh bapana lain. Ari anakna si abah. Dibalik ai sabun teh pemuda. Ari anakna geus aki-aki. Eueuh tah. Ejaan tah ka si abahna kitu hadis ieu. Nu paling dipikir sepugus Allah mah min syabin ti seorang pemuda taibin anu tobat. Tah seorang pemuda anu bertobat teh tadi dipikir sepugus Allah. Sebab ari pemuda mah umumna loba ngalakukeun dosa kan nya. Bener teu? Mencari cing bae. Tah ieu lain pemuda ieu lain. Syabin sabatun oge nya sabatin taibatin termasuk oge pemudina gitu nya lain pemuda bae pemudina oge gitu. Sabatin taibatin rek pemuda rek pemudi anu tarobat gitu. Wa ma min syai'in abghadu ilallahi taala mama sareng wa ma min syai'in sareng henteu tina sesuatu abghadu anu paling dipika benci ilallahi taala munggu Allah taala sabalikna tinu tadi mah ahabba ayeuna abghad. Tadi mah paling dipikar sapu Gusti Allah, ari ayeuna paling dibenci ku Gusti Allah. Naon min syaikhin muqtimin ala ma'asihi. Min syaikhin tibatan jamakolot syekh teh bisa diartikeun oge jamakolot aki-aki syekh. Jamakolot muqtimin anu mungkin teh anu nyicingan atau tumetep ala ma'asihi dina kamaksiatan hana.
aw saykhatin ada rawahu Abul Mudfar an Salman Al Farisi. Ari nu paling dipikarsa nyata pemuda anu tobat tina dosana, nu paling dikabenci mah nyata jama geus aki-aki atau jama geus karolot tapi ngalakukeun dosa gitu teh. Orang asup lamun urang asup kana golongan anu muda, berarti tah muda keur loba potensi dina ngalakukeun kamaksiatan ka Gusti Allah. Lamun hayang dipikarsa ka Gusti Allah maka sok geura tarobatan ku urang, geura tobat ka Gusti Allah. Eta leuwih dipikarsa ka Gusti Allah. Doa tina segala dosa anu pernah kurang dilakukan, dosa ninggalkeun salat, dosa ngalawan ka kolot, dosa nembalan ka kolot, eta dosa-dosa unggul tobatan kurang. Karsa pun insyaallah kan gitu. Atau orang nungguan ke sekolah gitu nya bari ngalakukeun dosa. Ti asupna kana abgod itu makana golonganna. Qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilatun wa hilatud dunubi at-taubatu. Likulli syai'in eta pikeun setiap sesuatu hilatun ari aya hargana. Memiliki nilai lah gitu nya, segala sesuatu itu memiliki nilai. Nah, wa hilatud dunub sareng ari hargana pirang-pirang dosa teh atau batu eta tobat. Iya kama kalau sallallahu alaihi wasallam innal absanya nyana aya hiji hamba anu ngalakukeun kana hiji dosa tapi diasupkeun kana surga gitu nya. Engko hamba eta teh sok ngalakukeun dosa tapi diasupkeun kana surga. Terus faqalu nyarios para sahabat teh. Ya Nabi Allah, wa kaifa yadkhulul jannah? Kumaha eta geuning bisa diasupkeun kana surga lanceuk urang kitu nya. Engko sok ngalakukeun dosa. Jawaban kanjeng Nabi yakunu dzanbu nasaba ainaihi yastakiru minhu wa yandumu alaihi hatta yadkhulal jannah. Kanjeng Nabi teh bukti eta dosa-dosana teh naon tah nasaba tumbiba ainaihi kana dua panonna. Maksudna nya meh ngalakukeun dosa yastakiru minhu terus meh teh minta istighfar tina itu dosa. Wa yandumu sareng menyesali tina itu dosa. Sehingga mainnya diasupkeun kana surga. Saking ku utama-utamana urang tobat maksudna kitu. Jadi lamun ku urang ditarik benang nama teu aya dosa anu loba lamun ku urang sok ditobatan, teu aya dosa anu saeutik lamun ku urang tara ditobatan. Jadi gede leutikna dosa, loba saeutikna dosa tergantung kana tobatna urang. Lamun sok ditobatan mah leungit kitu nya dosa urang teh. Dan sanajan saeutik dosana ari tali tobatan mah tetep jadi dosa pikeun urang. Termasuk di dieu tah jalma anu sok ngalakukeun dosa ge bisa asup kana surga. Lamun eta teh dosa-dosana sok ditobatan ku jalma eta. Zakaro dzalika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sakumaha caroskeun ku Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in dawaun wa dawa'ud dunubi atau batu. Likulli syai'in pikeun sagala tiap sesuatu dawaun obat ari obat. Wa dawa'ud dunubi sareng ari obat pirang-pirang dosa teh atau batu eta obat. Qala Anas nyarios sahabat Anas bin Malik gitu nya. Ja'a rajulun datang seseorang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah nyarios Rasulullah inni adzabtu dan ban kuring sanyanya ari kuring teh tos ngalakukeun kana hiji dosa. Qala Rasulullah istaghfirillah, udah istighfar ka Gusti Allah. Qala inni atubu ini nya jawab ieu tasirojul kesanya na kuring teh atubu
entos tobat suma audu tuluy kembali deui karena ngakukeun dosa deui qala ngajawab Rasulullah SAW teh kullama adzabta fatubba hatta yakuna syaiton huwa al-hasir setiap anjeun ngalakukeun dosa patub maka geura tobat pokoknya marek bulak balik bege terus ngalakukeun dosa tobatan deui ngalakukeun dosa tobatan deui ngalakukeun dosa tobatan deui sampaikeun setan teh lemah gitu nya sampai setan teh lemah geus tidak berdaya beda urang hayu-hayuhan ge tobat dosa deui kan setan ngarewasan kana ngalakukeun dosa lakukeun dosa teh tobatan deui ku urang teh ngalakukeun dosa deui tobatan deui ku urang gitu. Bahkan di dieu qala ya nabi Allah nyarios di sirojul teh wahai nabi Allah idzan taksiru dunubi ayeuna loba dosa-dosa ti kuring teh geus loba dosa-dosa ti kuring teh kitu nyarios saking kumaha bulak balik pikeun dosanya faqala sallallahu alaihi wasallam jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam teh afallahu aksaru min dunubika pangampuran Gusti Allah teh eta leuwih loba tibatan dosa-dosa aranjeun sok sanajan loba geus sudah putus harapan sabab pangampuran Gusti Allah mah stokna leuwih loba gitu. Maqala sallallahu alaihi wasallam atau batu tahdimul haubati atau batu ari tobat tahdimu eta ngarubuhkeun al haubati bi fatil ha wal muhmalah ay al khati'ati ngarubuhkeun kana khati'ah kagorengan atawa kasalahan ku tobat kasalahan ge bisa eleh. Waqala alaihi salatu wassalam tubu ilallahi wa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin. Saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teh tubu kudu tarobat aranjeun ilallahi ka Gusti Allah. Tubu kudu tarobat aranjeun ilallahi ka Gusti Allah. Fa inni dasanya nyana ari kuring atubu ilaihi atubu sok tobat kuring ilaihi ka Gusti Allah kulla yaumin dina setiap hari teh mi'ata marratin kana 100 balikan. Rawahu as-Syaikhan an Ibnu Umar an Ibnu Umar bin Al-Khattab kata piti Sayyidina Umar bin Khattab. Wa dzakara al-mi'ah ditaksir nyebutkeun mi'ah dinya teh saking kulobana gitu nya nunjukkeun kana loba. Kanjeng Nabi oge Kanjeng Nabi minimal 100 bahkan dina keterangan dina bab istighfar kamari kan nya paling henteu Kanjeng Nabi teh sampai saputing sabaraha 70 kali nya tinggal liwat taubatul awam minal dunubi dihandir santos tadi tah dihandapna katimut teh ari tobatna jalma awamah minal dunubi dina pirang-pirang dosa siga urang nu kieu mah disebut tobat teh jeung urang mah nobatan tina dosa-dosa anu dilakukeun ku urang. Wa taubatul khawas min ghaflatil qulub sementara tobatna anu khusus saluhureun ti golongan am gitu nya anu awam tingkatanna naik deui satingkat tobat pikeun aranjeunna mah min ghaflatil qulub tina goplahna hate goplah teh naon malaweung na hate teu ingetna ka Gusti Allah tah pikeun tingkatan anu khosmah nya anu khosmah anu ditobatan teh geus nu kituna goplahna jamaah mah setara ngalakukeun di dosa itu dosana geus terhindar geus dihindari akhirna lamun maehna poho ka Gusti Allah teh
dianggap hiji dosa kumaha mah jadi ditobatan teh eta lamun poho ka Gusti Allah. Teu ke kapanggihna dina lamun urang ngaji kitab-kitab tasawuf ke bekalayanya tahapan-tahapanna. Wah, terus wa khawasil khawas mah mimma siwal naon tah? Mimma siwal mahbubnya. Sedangkan tobatna anu derajatna khawasil khawas mah tina sagala sesuatu siwal mahbub. Salian anu dipikaresep. Ugi luhur di bae. Wa qala alaihi salam tubu ilallahi wala tayasu fa innal ya'sa kufrun. Tubuh kudu tarobat aranjeun ya Allah ka Allah taala wala tayasu. Tayasu ay la taqnatu min rahmatillah. Tayasu janganlah berputus asa. Berputus asa. Wa taqnatu jangan putus harapan gitu ya min rahmatillah tina rahmatna Gusti Allah. Fa innal ya'sa nyana ya'sa ay al qunutu min afwillah sikap anu naon merasa naon teh tidak mendapatkan rahmat Allah itu sikap itu ngerasa semua dihampura ku Gusti Allah lamun kitu nya kufrun eta kufur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ajjilu bitaubati qoblal maut wa ajjilu bis sholati qoblal faut. Ajjilu kudu gerak-gerak bersegera kudu gagancangan ajjilu bitaubati kana tobat taubati kana taubat qoblal maut sama me datang maut bulan maut heula. Wa ajjilu bis sholati sareng kudu gagancangan kana salat qoblal faut samemeh saep waktuna. Fata yafutu faut lapur leungit waktuna salat. Jadi kana tobat kudu geura-geura, kana salat kudu geura-geura. Tobat geura-geura samemeh datang maut, salat geura-geura samemeh bea waktuna katanya. Kan apa dina hikayatna ieu? Dina kitab Syuhul Iman tentang salah namanya. Dina kitab Syuhul Iman tentang naon tanya teh. Anu cerita hikayat pasukan anu dikirim ku Khalifah gubernur ieu non Umar bin Abdul Aziz. Ingat teu? Anu didinya aya tiluan kan nya, aya tilu urang anu kahiji ditawaran ku raja eta teh lamun daek pindah agama engke dibere posisi jadi kepala, jadi pemimpin di hiji wilayah. Harta disadiakeun loba, pokona namanya awal we disadiakeun. Yang penting mah manehanana daek kaluar tina agama Islam. Daek tembak kana berhala seperti rajana gitu nya. Tapi anu kahiji kan teu daekeun nya, teu daekeun nolak la abiu bid dunya, la abiu ad-dunya la abiul akhirah bid dunya gitu nya. Moal ngajual kuring dunya ku mengajual akhirat ke dunia gitu nya teu daek ditukeran. Akhirna kumaha? Dituk-tukan sapat kuluna gerenceng. Mastakana teh ngagorolong. Tapi pas ngagorolong dina kaayaan kepala terputus siga kitu teh masih kene sempat kana maca ayat naon? Ayat Al-Qur'an naon sing ayatna? Punya ayat naon? Ayat Qur'an, punya ayat cinta. Ayatna teh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Eta bari ngagorolong teh. Padahal geus pisah kudu jeung ieu na teh jeung badanna teh. Mana tetep
mempertahankan keimananana itunya sampai geus ngageulenceng ge maca keneh ayat eta kan lamun ieu mah ngabagiakeun ana Gusti Allah ka ahli surga kan gitunya mangga lebet ka surga gitu pikeun jalma anu mempertahankeun keimananana sampaikeun ka daek dipaehan daripada kudu pindah agama anu kadua sarua anu kadua kayak gitu ditawarana sarua tapi nolak sarua eta ge bahkan mana lebih ngancam deh kalah malik ngancam ka rajana anu kadua mah ngancamna kumaha maneh bisa misahkeun huru tina badan kuring tapi anjeun moal bisa misahkeun keimanan tina diri kuring gitu cek sia teh atuh kan tambah hewa bae si raja teh paehan deui teuk deui gitu gelencang we kepalang teh gorolong deui sarua maca ayat teh ayat Al-Qur'an ayatna nu mana bahwa fi isyatir radiyah terus fi jannatin aliyah kutubuha daniyah ayatna eta sarua ayat kana surga kadua pos golongan anu kae golongan bagian jama anu katilu da panasaan katilu tawaran hal sarua nu katilu mikirna tibalik geus lah aya pada siga watan uing kitu nya gelencang saya engke sugan bisa tobat dan mikirna sia kitu nya akhirna nurut we daek nu katilu mah teh ngan pas anu katilu daekeun kitu teh tadina aya si raja mah geus langsung menepati janjina ngan ku menterina diobrolan deui si raja teh ja cek urang teh ja urang langsung percaya we atuh ja ka jamaah teh tes heula bener teu tah manehanana daek pindah teh itu si padu ngomong gungkul si raja teh nya bener gitu nya cing tes atau gitu nya nah, ku si menteri teh dites lamun anjeun bener rek pindah nya daek nurut ka kuring ka raja cenah sok buktikeun cenah omonganna kumaha buktikeunna sok paehan babaturan maneh cenah oh siap paehan babaturan teu paeh cek si raja teh bener tuh bener saya teh mah bener-bener rek ngikut ka urang cenah ge sok bere cenah heula aja si menteri teh keukeung ngasehatan asa teu asup di akal cek si menteri teh kitu si menteri teh ngomong si menteri teh asa teu asup di akal cing geura bayangkeun urang pikiran ieu jama hirup bareng jeung pasukanana jeung dulurannana hirup sagulung sagala daek ngahianatan atuh kumaha ka urang jama batur gitu beul kabayang mah teh bakal berkhianatna teh cek si menteri teh eta si raja dasar pelin-pelan si raja teh cintri curang bener oh gehe eta babaturan sorangan bae ge cenah ge daek dipaehan demi ambisi manehanana atuh komo urang zaman nu karek wawuh udah cenah kumaha tuh tri sia kieu paehan deui we cenah ge akhirna nu katilu ge kumaha dipaehan deui kana akhirna saya tekan pusing payahan itu seluruh tidak keluar kan otomatis ucapan siga tadinya narima otomatis main murtad kan keluar tina agama Islam nanti hari teh keluar ngadenge si mantri ngomong gitu terus waspan si eta tuh aduh aing angger berek dipayahan geuning cenah geus nurut dia cenah ge untuk urang mah cek si mantri teh jo age jo cenah ge teuk jo ka si jo teh algo jo jo age teuk jo nggak siap-siap si algojo trek mehan kurang minta pamenta heula keula jo gitu si eta trek mehan keula uing rek tobat heula ka Gusti Allah cenah ge hayang tobat heula manehna geus kari paeh we hayang tobat tapi kumaha ku Allah dikersakeun letahna teu bisa ngomong di dua kalimat syahadat dinya teh eta teu bisa we ngomong kedua kalimat syahadat akhirnya tungguan aya trek maca syahadat teu bisa syahadat bisa ayo si gojo teh geus ya geus age kamat lawan teu kaucapkeun akhirna kumaha teu langsung kencang pae kencang ayatna teh kumaha pohoditan eta mah ayatna pokona mah eta mah tinarakaeun we ayatna pohoditan ayatna kan katilu jadi dia teh nyambung tina ieu surga jalur nabi mata kunaon geura tobat sama maot teh di dinya sabab lamun misalkan geus mendekati ajal mah tobat moal ditarima ku Gusti Allah dina kayaan kasakaratul maut mah bisa ditarima tobat hese ngomong geus ieu tadi gitu bisa jadi keur ayeuna keur karari age tarobatan ingat-ingat dosa-dosa urang teh
da urang kan teu apal gitu nya age parobatan ku urang mumpung keur aya kana waktu termasuk salat siga kitu nya salat ge kudu geura ku urang dilakukeun sama meh beak waktuna gitu nya eta berarti dua hal anu kudu ku urang disegerakeun ieu teh lamun ieu mah sebagai salah satu pengecualian tina hadis Nabi anu at-ta'ani minallah wal ajalah minasyaiton teh nya ari tenang kalem teh teh datang teh Gusti Allah ketenangan teh datang teh sementara ajalah gurung-gusuh buru-buru eta datang teh setan ngan aya anu dua hal anu kudu disegerakeun ku urang gitu eta mah saes datang teh setan naon geura-geura tobat jeung geura-geura ngalaksanakeun salat tadi nyata kaitan jeung hadis Nabi anu ata'ani minallah wal ajalah minasyaiton sahadis deui nya Waqala sallallahu alaihi wasallam tubu ila rabbikum qabla an tamutu sarua siga tadinya sa ieu keneh tah sama anak keneh esaeutik dia keterangan nata dina hadis ieu qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma khotbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Jumat di dina poe Jumaah faqala maka nyarios Rasul ayyuhan nas tubu ilallah geura tarobat aranjeun ka Gusti Allah qabla an tamutu sebelum anjeun mararaot wa badaru bil a'mal kudu bersegera geura-geura bil a'mali sholihati kana ngalakukeun amal soleh qabla an tastagilu sameme anjeun disibukkeun hadinya lah jadi dina bab anu ka sabaraha ieu teh anu ka 20 hiji 20 hiji oh iya bab anu ka 23 tentang tobat siga kitu tadinya hadis-hadisna loba jadi kasimpulan mah dina tobat urang kudu geura-geura gitu nya kudu digeura-geurakeun alus nama tos ngalakukeun hiji dosa urang langsung tobatan ngan lamun tobat lamun dosana jeung aya sesama manusia urang berarti kudu minta hampura heula jeung manusia anu bersangkutanana lamun jeung Allah hungkul mah urang cukup minta hampura ka Gusti Allah lamun sesama manusia mah urang kudu minta hampura heula ka manusia tersebut tos sakitu heula wallahu a'lam bishawab